Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah insyaallah yang ngadongengkeun ulah jauh-jauh almarhum abah kula. Cek abah teh abah manggihan Lailatul deuk mau teh dongeng ka kula 3 kali salila hirup. 3 kali manggihan Lailatul Qadar teh. Hiji keur waktu masantren. Di masantren kene geus manggihan Lailatul Qadar. Pan urang mah masantren teh manggihan teh rang budak. Lu dongeng Lailatul Qadar. Lu dongeng Lailatul Qadar aduh ya Allah ya. Kumaha eta di pondok cenah keur teu penting-penting terus tahajud salat blah. Asa di mana eueuh ieu teh. Luhur teh eueuh tah luhur. Tapi teu kebal plek oh Lailatul Qadar kahiji. Nomor kadua geus diimah di dieu. Ketika penting gitu penting Lailatul Qadar mah beurang sing hade. Ya aduh saya orang tiku paing manggihan Lailatul Qadar jam 12 beurang. Wah tah aku budak kudu bakal grogol ieu budak. Ngarep Lailatul Qadar. Nomor kedua geus diimah di dieu tanggal 27 Ramadan tahun nama teu dibejakeun netalah manggihan dimitina angin tiis anu luar biasa. Tah manggihan awalna cahaya-cahaya sarua ke nomor katilu tahun 2 tahun derek maot bulan Ramadan ieu ngalawudu pas ngalawudu jempol hurung kikitu hurung bae di kamar teh di kamar cai teh hurung jempol suku nu katuh teh hurung dikenyet-kenyetkeun kaget teh pan hurung terus bae terjadi tutupan besi kadeulean lantaran keur imah di dapur di dieu tah kamarna ditutupan make handuk terus lempang ke kamar dibuka deui buak cahaya terus bae teu kadeuleu halang teu kadeuleu naon ku cahaya jempol suku awalna ti jempol. Nah, ingat Ramadan terus. Gitulah cerita almarhum salila hirup didongengkeun sateh geus aya. Mudah-mudahan dihampura dosana. Mudah-mudahan dilegakeun kuburanana, janten di kuburanana urang bisa bebarengan jeung anjeunna jaga di bawah bendera Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu itulah Gusti Allah mereka Kanjeng Nabi ialah Lailatul Qadri. Ngucap Gusti Allah Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lebih bagus tibatan 1000 bulan tinggal urang kuari ngintip Lailatul Qadar. Mudah-mudahan urang kabehan bisa menang Lailatul Qadar walaupun teu kadeuleu ku urang tapi urang bisa kitu aya hirup udang di maleman Lailatul Qadar. Seterusnya ceramah Kanjeng Nabi ja'alallahu syiyamahu fardatan. Allah ngajadikeun puasa Ramadan sebagai puasa fardu. Wa qiyamal lailihi tatawuan. Allah ngajadikeun salat tarawihna sebagai salat sunnah. Man taqarraba fihi bi husnatin minal khair kana kaman adda fardatan fi maslah. Sajelema nu dumadeus ka Gusti Allah di bulan Ramadan ku hiji kabagusan eta sarua jeung ngalaksanakeun fardu di bulan teh. Urang ngalaksanakeun puasa ngalaksanakeun salat sunnah di bulan Ramadan sarua jeung ngalaksanakeun fardu di bulan Ramadan. Urang ngalaksanakeun sedekah di bulan Ramadan sarua jeung ngalaksanakeun fardu sedekah di luar bulan Ramadan ku gede-gedena bulan Ramadan. Ndek teu bungah kumaha lantaran Kanjeng Nabi keramana man taqarraba fi bi khusatin minal khair kana kaman ada fardatan fi masiwa ngalaksanakeun kabagusan di jero bulan Ramadan
eta teh seakan-akan fardu mun di luar bulan Ramadan mah ku gede-gedena ganjaran. Waman ada fi fardatan sahaja lemah nu ngalaksanakeun kafarduan di jero bulan Ramadan kana kaman ada sabaina fardatan fi maswa sarua jeung ngalaksanakeun fardu 70 kalian urang puasa di bulan Ramadan sarua jeung 70 fardu di luar bulan Ramadan. Urang ngalaksanakeun salat di bulan Ramadan fardu ye bisa zuhur sarua jeung 70 kalian di luar bulan Ramadan. Inilah keistimewaan agungna jeung gagahna bulan Ramadan anu diceramahkeun ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syahrus sabri bulan Ramadan teh sahar sabar bulan sabar sedengkeun wa sabru thawabuhu al-jannah sabar eta ganjaranana surga. Bulan sabar teh sabar kumaha? Urang puasa isuk-isuk datang ke sore teu dahar mun teu sabar mal bisa. Dahareun aya inuman aya tapi urang henteu. Ditanya kunaon teu dahar? Sieun ka Allah. Kunaon teu nginum? Sieun ka Allah. Panganten anyar pemajikan aya teu make calana mangkani. Kunaon teu ditumpakan? Sieun ka Allah. Beres panganten anyar onang ieu mah biasa nu nyandung mapan kitu ban. Dipaksa kuno kolot. Ayo, siap dan mana. Tetap sieun ka Allah ih. Ya. Kebal kan ya. Bulan terbalik-balik. Ayo, kajian Ramadan ya. Bisa sieun ka Allah. Sieun ka Allah. Ulah cara orang doyong. Pun kiai nyawan nyawan aja jelema nyandung didoyong, digembor aya. Datang ka nu kolot beurang bulan Ramadan. Ditumpakan metol ta urang. Masyaallah, siap dan dikene wae. Ayo bulan sabar wa sabru thawabuhu al-jannah. Sabar ganjarannya adalah surga wa syahrul muwafaq. Wa syahrul ziyadatu rizqi jeung bulan ditambah-tambah rezeki ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lain lalagaan bulan Ramadan. Man deui man fattara fihi sha'iman kana maghfiratan li dzunubihi. Sahaja lemah anu mere pangbukaan kanu puasa. Jelema mere pambukaan ka jelema nu puasa kana maghfiratan li dzunubihi eta beberean jang buka puasa sarua jeung hampura dosa. Maghfirah teh luar biasa lobana lain lalang mantap kabita jasa. Sahabatnya kabita jasa ya Rasulullah atuh kami ge hayang beberean teh kami pantu boga. Teh Kangjeng Nabi walau bisikit tamratit. Gede-gedena ganjaran mere pangbukaan eta mun hayang-hayang amat mah ieu ganjaran lain lalagaan ganjaran mapiro ieu dizulubi ta eta teh mere sebun urang boga korma dua beulahkeun sabelah jang batur nu teu bogaeun sabelah jang maneh mun boga dua siring hiji mun boga 5 siring 2,5 lamun urang boga 1 kilo siring 1/2 kilo ieu mah loba jasa bogana beulikeun Masya Allah, ini merek pangbukaan teh lain letik-letik gajar. Aduh, orang mah diomong gitu teh, dah diomong gitu, asana loba nu mere ya gua. Jadi pikiran teh lain hayang mere tolol. Emang ngeres kabagi mah. Pikiran teh kudu hayang mere, ayo mah lain asana ieu, loba nu mere ieu. Bangsa Kiai Golkar memang tarolol. Ulah itu udah aing ieu jar usaha aing hayang ngere Masya Allah kitulah jeung deui di samping kana maghfiratan li dzunubihi wa isqaraqabatin minan nar jeung ngamerdekakeun raqabah tina neraka jadi pembebasan neraka urang mere sedekah mere pangbukaan kanu puasa Ramadan di samping diampura dosa dibebaskeun deui tina neraka alhamdulillahirabbil jeung deui keistimewaana wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyin qasam min ajrihi syai'un dibere ganjaran sakumaha gara-gara nu puasa urang lamun mere kadaharan mun mere pembukaan kanu puasa urang dibere ganjaran sakumaha puasana nu dibere ku urang bari teu dikurangan ganjarannya na. Wah, itu mengis dobel lagi dombel dada ikut. Kalkulator hese ngitung. Hese ngitung na kalkulator teh. Urang mah pakai kalkulator teh pakai ngitung kieu sih urang mah. Lamun urang minjem 100 juta berarti bunganya berapa kan?
Seri siang bunga bejakeun. Ayo geran. Lagu kita kemana bungana? Mun ngitung kos kitu mah bisa. Tah, hitung kurang beuh mun ayeuna saurang ku aing dibere, mun duaan ku aing dibere, lamun aya santri 500 dibere, mun 1000 ku aing dibere, pake miskin geus luar biasa mantak lamun aya jelema barahan biasa di bulan Ramadan, maot moal ngambe-ngambe acan kana kitu silalatu neraka ngambe ge moal. Geus langsung surga bae geus mah. Eta lah keistimewaan bulan Ramadan. Ya, iyalah ceramah kanjeng Nabi anu pohara. Mentak qalu ya Rasulullah laisa kullu najidu ma naftirsain kami tantu boga yang nyerepang bukaan qala Rasulullah kanjeng Rasulullah yang tillahu alaihi anfatara saiman ala tamratin syurbatin main bazaqatil labanin wa huwa syahrun awal rahmatun wa awsatuhu mutratin wa akhiru aiskan minan nar. Sabogana bae boga baju bikin baju boga kitu hiji korma bikin hiji korma boga salegut cai bikin salegut cai boga ngan saukur 100 sudah bikin ieu mah lain lalagaan ulah datang katus sedekah di bulan Ramadan lantaran keur diperhatikeun jasa ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tak mudah-mudahan urang kabeh yang diberi milik ku Gusti Allah, diberi rezeki ku Gusti Allah, sehingga orang di bulan Ramadan bisa sedekah, bisa aya di ridha Allah Subhanahu wa taala, aya di maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kewajiban puasa di ahadi umurin khamsah hiji di kamali Syaban 30 yauman, sempurna bulan Syaban 30 poe. Yes, bulan 3 hiji dina itu bulan Islam mah dina Hijriah mah salge 30 poe. Yes, berarti isukna langsung Ramadan. Mereka duanya diruyatil hilal fi hakiman ra'ahu ningali hilal bagi jelma anu ningalikeun hilal wa in kana fasiqon lamun urang teu ningali hilal dengekeun instruksi pemerintah ieu ru'yatna iraha sebab urang kudu nyaho wa salisuha bi subutihi fi hakim man lam yarahu bi adli syahadah. Nomor kaobatna bi ikhbari adli riwayah. Nomor kalimana bizanni dukhul Ramadan bil ijtihad nyangka asup Ramadan kalawan ijtihad man istabah alaihi zalik bagi jelema nu keliru tentang waktu Ramadan. Nu jelas kudu nyaho waktuna urang teh iraha sanajan urang puasa teh nyaho waktuna teu sah puasana. Na iyalah urang tunggu informasi Badan Ru'yat Indonesia ke aya diumumkan ku presiden atau ku menteri agama, silakan tuturkan hasil daripada ru'yat di Badan Ru'yat tim di Indonesia, tinggal tunggu irah. Lamun nurutkeun hisab qot'i hitungan falak jatuhna penon ieu. Lamun hitungan epimeris, aya hitungan nyukom, aya hitungan hisab qot'i berdasarkan sulam, aya fatur rauful manan. Nah, lamun epimeris jatuhna ieu adalah tanggal 1 tanggal 1 Ramadan jatuh pada hari Senin. Matahari terbenam 17.55,18,75 arah matahari 18,17 tegak halaratipan kesiamannya. Aing jangan ngomong tegak harti tunggu ulang terima bersih aja bulanan. Insyaallah tinggi hilal 6 derajat 55,26 Jabru berarti 7 derajat ya. Arah hilal 12,54 kacaritakeun lukos kitu nama terpenting tinggi hilal pada malam Senin itu adalah 6 derajat, 55. Ialah epimeris Inggris. Amerika nyukom
Jatuhnya ieu pada malam Senin adalah 6 derajat 57 beda setik sarua bae. Sulam aya anu 6 derajat, aya nu meunang 7 derajat, nu kakula meunangna 8 derajat. Kitu 8 derajat itu 44 sawan 15 dakiko 42 sawan. Jadi tinggi bulan malam Senin teh luhur jasa bulan sebab ijtima'na adalah malam Minggu. Ijtima'na malam Minggu na ieu teh irtifaqna malam Senin geus meunang 8 derajat. Paling leutik sulam aya nu meunang 6 derajat. Geus acara tahun ieu mah ittifaq kabeh puasa poe Senin. Bareng asana kabeh, mudah-mudahan bareng. Teh barengna lamun pamarentah kasalasakeun bon asana ieu mah ieu. Ru'yatna moal asih geus 6 derajat, 7 derajat, 8 derajat masih can karu'yat keneh bae. Serahkeun ka rakyat baru ru'yatna. Kadeuleu ke ge tuh Lampung putih ru'yat aing. Kadeuleu tuh bulan ge 2 di dada. Aduh. Itu pada ru'yat tuh ayo mudah-mudahan tapi jalan jelas bareng. Jadi lamun kuari urang poe minggu Senin berarti tinggal sabaraha poe deui eta? Tinggal 7 poe deui. Seninna tah eta urang puasa insya lebaranana urang Salasa. Lebaran Salasa berarti orang puasa 29 poe. Alhamdulillahirabbil alamin. Jawara mah kesehatan bae kurang sampai aing tenang ya. Sebab teu ditika poe na ku Kangjeng Nabi tapi bulan, sabulan akaza wa hakaza. Artinya 29 aya nu 30. Bahkan Kangjeng Nabi puasa 30 poe hanya 1 bulan. Saliana 29. Jadi orang insyaallah nurutkeun teu kisah bukti ieu puasa jatuh pada hari Senin yang akan datang seminggu deui kemudian lebaranana poe Salasa. Menurut Isab Qati adapun nurutkeun cek itu ru'yat tinggal ditunggu baik hasil daripada ru'yat ibadah ru'yat pemerintah. Jelas bah insyaallah asana Senin sebab darjahna luhur nusok dipermasalahkeun. Darjahna lamun 2 darjah disulam kemudian 2 darjah leuwih disulam nuker ieu ge meunang 3 darjah sulam dipermasalahkeun sebab nyukumna meunang 1 darjah, 2 dipermasalahkeun da eta padahal sulama geus meunang 2 darjah, 9 hampir 3 darjah. Mentak tetep bae di badan ru'yat aya kiai orang Semarang idinya datang ka dieu ka kula nanya, "Kiai, kapan puasa?" Saya mah hari anu hisab ya. Ini pemerintah mah besok. Terus gimana tuh? Terusin aja saya juga mau sama kiai. Tolong deh coba. Ya ada main berarti di dalam lagi sudah lalu ngomong lagi seperti itu mantap. Nah, jadi kajian kumaha ge mun dibongkar tah nu tahunan urang berbeda bakal kaisinan tah nu nuturkeun pemerintah. Wani jasa kula mah. Sebab naon? Salah satu tim aya nu datang ka kula. Saya juga sama-sama pakai. Gitu amat ya, udah enggak usah ngomong. Moal kula. Ayo geus terus. Mun anu ngahayukeun nyana moal kula ge. Nyana ngahayukeun. Antak hampir mayoritas kiai-kiai anu henteu berkiprah di perpolitikan nyekel hisab Jawa Timur, Jawa Tengah sebab di jero na teu aman. Iku ari mudah-mudahan aman. Ulah aya nanaon sehingga orang kabehan nikmat nuturkeun jelema-jelema anu di laluhur eueuh karaguan sebab ulah boga pikiran kena-kena nyana di luhur dihandap teu bari sangitung sing hade. Tapi lamun akur nyana jeung hitungan para ulama berarti hebat bisa dituturkeun. Mun teu akur teu bisa ulama maka jeung kumaha ge. Teu bisa bae ulama di mana kecuali ulama proposal lain lagi.
Demi proposal, walaupun puasa kurang, no problem. Demi proposal. Tak lakur asal ke proposal ini. Ulah diteluturkan, hukumnya tu beres. Ke bensin haram, kayak dibeli. Biasa baik, nu akurat, rokok haram te, makruh, titik. Inggris bijin ngunahin nuturkeun, sekolah mah haram, kredit haram, nyana malah halal. Rokok makruh, nyana marah haram. Tapi nggak jualan mah terus, nyana kayak di kamar mah ngerokok deh, nyana ge tampilin abek, gerget jahingnya. Seperti jadi kesimpulannya, insya Allah orang puasa baik, tikuari geram mararandi, rapihan awak, sambut bulan Ramadan, lantaran gagah jeung bedasa bulan Ramadan tadi diceritakeun, sehingga orang rindu datanglah bulan Ramadan teh. Asa dek bersih awak teh. Geus geura gantung-gantungkeun baju jang taraweh, kuari teh bersihan, maksudna bersihan. Nu kapake taraweh mana, nu bakal teu kapakena pikeuna. Masyaallah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata dina penutupan pengawasan ieu aya Bapak Wahidin Halim. Mun ngatuh kadir belaka tuh. Mantap kawinkeun ku urang. Silakan. Ya. Orang tulikeun surutu sihatihi arba'atu asya, syarat sahna puasa 4 perkara. Islamul hiji, beragama Islam, Yahudi, Kristen, Buddha, kafir mah asup karena persyaratan puasa. 2, wa aklun, boga akal nu edan teu kudu puasa. Mun aya pejabat teu puasa ulah disangka salah keur edan. Nu edan teu meunang puasa. Lain pejabat bae pedagang teu puasa ulah disalahkeun, berarti keur edan. Pokona mah lain pejabat jeung lain pedagang bae beusi aya kiai Golkar teu puasa. Emang edan bae nya mah. Ada redan, nutup puasa geredan. Berakal. Katilu likoun min nawi. Haidin. Bersih tina head wa nipasin jeung nipas. Khusus ieu mah. Wedon atuh nya lalaki head. Eta mah sakumaha tamu teh. Aya tamu ka imah kula di dieu, suami istri, pas deuk lohor. Kukula ditanya pemajikanana, "Nah, kalau mau sholat dulu. Saya mau sholat, nanti habis sholat baru saya tanya." "Oh enggak, saya lagi men," ternyata. Ya otomatis kula nanya salakina kan. "Ya Bapak, mari kita sholat. Saya juga sama lagi men." Yo. Di borgol ku Aisyah. Ya. Cek men naon meureun. Masyaallah. Ih, aya rakyat Tawahidin bodoh kene. Enggak tahu men dia. Harus briefing dulu itu. Masya Allah. Iya, Kipudoli kurang penerangan. Ya Allah, ai kitu mah teu nyahoeun nya bahasa Inggris misalnya nya understand, teu nyahoeun nya oh masalah geus. I love you mah kabeh nyaho ieu. Tapi ya itu nyaho men acan mah mah kaliwatan. Barang ditanya kok gula, "Bapak di mana?" "Ciku, Pak." Ya. Bodoh amat orang Ciku, Pak. Iji Islam 2 berangkat 3 bersih tidak hedjing nipas. Nomor 4 ilmun dikaunil waqti qabilan saum. Nyaon kana waktu eta teh siap dilaksanakeun puasa. Nu tadi teh nukeun hisab qat'i tanggal 1 Ramadan tahun 1432 2011
Iyalah hari Senin jatuhna non pitunggalana bulan tinggina 6 darjah aya nu 7 darjah ulama 8 darjah 15 dakikoh. Nah tanggal hijina lamun pemerintah atau eta non keur tanggal eta nasional tanggal berapa eta 1 Agustus berarti orang mengibarkan bendera pada tanggal 17 Ramadan. Insyaallah. Surutul wujubihi khamsatu asya. Syarat wajib puasa 5. Hiji Islam. Nomor kedua wa taklifun taklif. Nomor ketiga itaqatun kuat. Jadi lamun teu kuat ya ulah puasa. Diinstruksikan puasa teh nu kuat, nu teu kuat mah ulah puasa. Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Teu kuat ulah. Ya jelema kuatna puasa datang ke jam 12 buka daripada modar jangan. Ulah paeh ku sebab puasa ulah. Misalnya moga penyakit mahna geus kronis jasa ya mahna geus pohara jasa. Lamun henteu diganjel ku roti nomor segede kieu. Ini mah tinggal muncul buka. Ini puasana datang ke jam 12. Jadi teu meunang. Ari langsung ti isuk-isuk mah aing mah jam moal kuat ieu buka ti isuk-isuk. Roti, uduk, jeung lepet atuh ulah sama. Oke, datang ka ira teu kuat mah. Sing adi lepet teu kuat karena nu bebeja ge kakula aya nu bebeja jelemana dedeg luar biasa. Hidung mengkoning, keker mun tinju jeung Mike Tyson gasana menangnya na. Tapi bebeja kakula kieu cenah kula mau payagit mah teu kuat jasa asal zohor bae teu aduh leuleus jasa kumaha teu puasa. Ulah puasa jeung bapak manten engke di akhirat tuh ya paling ka neraka sageudeng lah. Artinya nu mantap kula diomong gitu beneran nih lain lalagan. Waduh sakit itu gak dampakna. Tapi bebeja jara teu kuat puasa itu percaya ieu mah. Ai ditanya ai pamajikan teh 2. Ya. Cabok bisa ku aing dia. Ai beteng teu kuat anu dihandap tendang terus. Insyaallah itu kok kudu buat puasa nomor hiji Islam 2 taklif 3 itu kok obat wasihatun sehat nu gering teu kudu puasa nu gering mah teu kudu puasa Allah teh mah hanyakeun jasa ka urang gering teu kudu puasa ulah puasa sehatkeun heula awak nomor kalimana iqamah teh artina teu keur ka mamana cicing di mah keur musafir. Lamun keur musafir urang di dia ada ke Bandung, moal puasa masalah. Dia ke Surabaya masalah. Cenah ieu mah jangan naik mobil lagi, mobil pribadi ieu di jero aja kuat. Deuk kuat teu Allah sakali mere rusuh bae. Teu deuk puasa ge masalah. Ngan wajib qada. Ada qada mah nya teu puasa terus lempangan bae jelema tuh. Arkanuhu salasah rukun puasa 3 hiji niatun lailan likulli yaumin fil fardi niat penting unggal penting sing hade mazhab Syafi'i mah unggal penting teu meunang niat sekaligus nawaitu shauma syahri kulli teu meunang tetep kudu unggal penting be niatna minimal nawaitu shauma Ramadan lillahi ta'ala tah eta cukup sakitu minimal atawa sikirsyad mah nawaitu shauma ghadin cukup bae sakitu pi Ramadan mangga eta geus cukup sakitu tapi nu sempurna mah nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhani ulah Ramadhani hadhihi sanati lillahi Kriya itu ribut Ramadan aja Ramadhani ribut ributkeun Ramadan aja Ramadhani ngaji henteu katanya ngan KBG jadi bae eta mah urusan maca ieu ngan lamun salah maca teh eta mun salah maca eta mah udah maiban fit ahlinahu nyana teh tercela dalam bahasa ai puasana mah sah bae
kegedean Ramadan aja Ramadan ribut di musola datang ke taraweh wanita sakitu kecitungtun orang ku Nawawi nawaitu somagodin an ada fardhi syahri didapatkeun tah Ramadhani hadhihi jadi Ramadhani didapatkeun kana hadhihi sanati lillahi taala geus ulah aya nu ribut Ramadan jeung Ramadhani kuari mah urang akurkeun Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala mun anu nanya pada itu mah cenah Ramadhani Ramadan atuh cak jelema nu teu ngaji ka ditu bae sia tanyakeun ka Ki Uci hayang ditampilin jago Ki Uci aja nanyakeun Ramadan aku iya saya mah keur cerita penting tetep kudu niat unggal penting lamun teu niat wajib nyana ngalaksanakeun imsak lain puasa imsak haram nyana barang dahar nginum jeung jima sarua jeung nu puasa sanajan status nyana teu puasa tetep bae wajib imsak ke wajib kobo tak hade niatna mentak di baheula di urang nyuruh aya Sultan Banten unggal mantep tarawih dituntun ku imam nawaitu soma wabina nadai perdusari Ramadhani hadhihi zanati lillahi ta'ala imam datah sok mungkun bismillahirrahmanirrahim eta teh warisan ti para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala ai niat tah teu kudu di masjid bae urang ya ke salat isya Allahu akbar aing bisi poholah niat tiap hari niat beunang ya jero hate mahal wal qalbu jero hate ye bari ngadaguan imam maca Fatihah urang niat ngan ulah diomongkeun jero hate diomongkeun mah batal jero hate jeung urang hate ya dari hate dia deh ke sia mah omong deui jadi tas taraweh ngopi ingat niat ya nah itu semua gua di masjid jadi decare ya cari daripada pohon juga orang pengen niat lagi gua di ke sahur ke besi pohon niat decare nah itu semua jadi ebrak pemajikan Noel naon itu Noel lain naon siap enggak siap jima jeung pemajikan pas bejeuna nganggeuskeun inget kan ya kadang kuing cuy eta abah pan niatna kitu amat jero amat eta babari jadi bae tan niat mah kos kitu teh jadi bae yang penting niat nomor kahiji niat yang penting nomor kadua tarku muftirin ninggalkeun nu ngabatalkeun puasa lain poho mah zakiron mukhtaron barajahilin mazur ingat mukhtar ngahaja-haja berarti tur teu bodoh kana hukum anu diuzuri ai kitu mah manehanna pohoan teu naon balik ti pabrik datang ka imah istirahat diturut saja teh waduh aya urut sahur teu inget saeutik-eutik acan ka puasa dibuka aya jengkol jeung sambal nya geus gideg bae kaburu tah moal asup deui ka pabrik tikat teh dahar ya beres dahar minum nya 2 muk ngarokok deui tolong beres rokok Masya Allah cak jala orang aing puasa Ramadan eta kumaha eta kos kitu geus bae bacakeun alhamdulillahirabbil ngadoa ka Allah mudah-mudahan isuk poho deui Gusti masalah tapi kos kitu teh masalah pohoan mah masalah sakali deui si hade ieu nu bodoh bapan kos kitu bae ge jadi masalah nu pinter onam nu pinter nu maji nu masantren kiai masalah nu bodoh mah dengekeun ngan ulah ngahaja-haja sia bebeja poho padahal henteu geus ngarokok tuh aing pohoan padahal henteu teu sia tanggung jawab jeung Allah ka mah bodoh sia ka balik di pasar istirahat jam 1 ka imah pemajikan keur head ngongkong emang kitu meureun rangdam sok ngongkong bae ngongkong ye cek sarakina itu naon yang cucurut naon
bongko gegeran wae ditutupkeun ku nyana lawangna dikunci ku nyana der bae beres pamajikanna urang kakak aji nanonan kunaon ieu beres kumaha bulan Ramadan Masya Allah atuh lain kita tadi siang ngabejaanana jadi cukupna lamun aing kikieu ada ulah bejaan aduh masalah tinggal mengucapkan alhamdulillahirabbil eta hadza min fadli rabbi kurang dahar fadl Allah jimat ti berang pohon fadl Allah ulah sering bae mah fadl Allah tah kitu inget urang dahar batal inget urang dahar minum batal mun teu inget teu batal atawa karep sorangan batal kamu dipaksa urang dipaksa diciekeun kita dahar tetep bu tetep diwawalkeun ku nyana terus teu batal tak kos kitu teu batal henteu tapi lamun kieu mah ayo sia aya dua ieu kopi susu roti udah di dia ayo tembakan pistol makan kalau enggak makan gua bunuh lu gua tembak lu makan aja dijokot punya nama kalungan pan eta mah ikhtiar nyokotna nah eta mah batal tah tetep nyana nyokot ka dieu tah tapi lamun sabodonya na we masih urang mah ya bodohnya na we geus didaharkeun ku urang na balem teh lamun cakep batal berarti maksud atuh mun calaka we batal ulah calaka dicarangapkeun ku nyana diwawalkeun diasupkeun ai ka jero mah pantang mah neurima atuh hese eta mah hese pan mungsar teh menerima minuman teu batal tah mah kitu teu batal tah mah tapi lamun nyokot batal calangap ge batal termasukna urang dipaksa titah jima jeung pamajikan atau zina dipaksa ya urang kieu beto diomeh heula pasti teng ja atupan ai teu hayang mah moal man moal udang ya tapi lamun urang ngendut teu batal dia teu meunang ngendut aing ngaji kok kiamat sih aing dibejakeun salah teu dibejakeun salah geus kos kitu bae pate dituna asal ngendut bae saeutik ka dieu batal lamun henteu teu ngendut-ngendut cenah cewek ge sapodo ge batal gitu arewe aing ngaji jeung urang lembur kieu doang kos kitulah nomor katiluna shaim nu puasa nah kuarin wajib qada wajibu ma'al qada'i li shaumi al-kafaratul ulma wa ta'zir ala man afsada shaumahu fi ramadan yauman kamilan bijima'in tamin nasimin bihil shaum ya jelema ngahaja-haja bulan puasa jima jeung pamajikanna ingat bahwa dirina keur puasa saetanya na kudu mayar kafaratul ulma tur dipikeun ditazirnya na ka Lampung ka ditu kudu ai kafaratul ulma tenan kafaratul ulma teh raqabatin mu'minatin meuli abid ngamerdekakeun abid anu mukmin ya Allah ya berat anu luar biasa lamun urang bulan puasa jima maelah bahayana pohara jasa kudu mayar kafaratul uzma di samping mayar kafaratul uzma oge kudu ditakzir dihirang atau dipikeun dua marhalah cerita baheula mah dua marhalah hese balik ai kuari mah dua marhalah teh adalah babari ti Lampung ka dieu ge babari jasa nu kira-kiranya na isinin kana balik ka mana dipikeun teh mun ai cek di ditu kitu gitu mah gitulah jadi sehingga deh bulan puasa mah ulah ngadeketan pemajikan heulangan nya lantaran ieu besi ai pohona mun teu poho pan bahaya wajib ma'al qada al-insak sampai sitati mawadia wajib disertai qada deui wajib imsak nya qada dina genep perkara hiji al-awalu fi Ramadan puasana di bulan Ramadan di lain bulan Ramadan sanajan nazar atawa kifarat tetep kudu nomor kaduana wajib qada jeung nuluykeun puasa ieu adalah bagi jelema tarik niat lailan fil fardhi ti pentingna henteu niat poho ieu pentingna poho teu niat beurangna tetep
tetep bae wajib ngalaksanakeun imsak statusna lain puasa wajib qada. Nomor katilu man tasahara ghanan baqa al-lail pabana khilaf. Nyana teh sahur neuleuh jam barang jam dewa 3:30 mantep. Ya kena sahur bae neuleuh jam 3:30 ya beres. Sahur beres ka masjid teh pun beurang amatnya. Beurang amat ya. Ye, horenganan, horeng jemna isbet. Pae jemna tetep 3:30 ngebaget bae. Jadi nyana tadi teh sahur horenganan jam 3:30. Atuh tetep kudu imsak, status teu puasa wajib kodong. Kentek ngade. Ngade ke sahur tah, jamna bener-bener keuna lah. Ya, bener-bener keuna cas lah jamna, batuna beusi engke kos kitu tah. Jam 3 horenganan jam 5. Kudu nerapi disangka ku urang puting keneh ternyata geus beurang, urang minum, urang sahur, berarti statusna urang teu puasa, wajib imsak, engke bulan Syawal wajib qada. Nomor kalimana laman bana lahu yaumul salasi syabana lahu min Ramadan. Nyana teu puasa disangka ku nyana eta teh tanggal 30 bulan Syaban, ternyata horeng geus tanggal 1 Ramadan. Dianggap punya can tanggal, ternyata geus tanggal. Wajib manehna imsak tur qada. Nomor kagenep alaman sabaqahu ma'ul mubalawah min mabadatin wa imsakin. Ngala wudu. Begitu wudu tarik teuing wuduna ka dieuna tah kan ka kemur teh ata ka kemur cukup bae kocek ulah kenceng teuing ieu mah kenceng jo ka jero ya ka jero tah pas budak leutik ngeueum we kieu kunaon sia ngeueum lah inget pararana soreng minum eta ulah pas kitu. Jadi orang ka irung pan sunah istinsak teuing trek banyak mun urang wudu di bulan-bulan biasa di luar Ramadan sunah ku urang teh diinsert teh ditarik teh kena rapi kena bersih. Di bulan Ramadan mah teh sunah cukup kitu bae. Di luar bulan Ramadan mah kakemu sunah sebereng sunah. Di jero bulan Ramadan mah ulah teh mun katelanjuran lek ka jero batal puasana. Di samping batal puasana wajib diteruskeun bae engkena wajib qada. Pembatalan puasa, batal puasa biridatin kusebab murtad, jelema puasa murtad batal. Wahidin jelema puasa haid batal. Nipasin jelema puasa nipas batal. Awiladatin keur puasa anakan ngajuru ngalair batal. Keur puasa wajununin edan batal. Sanajan sakedeung jasa. Keur puasa igmain ayan batal. Keur puasa sakarin tak ada di mabok aja batal mabok batal. Ya kailah sing harade puasana urang rapi disiapkan diri orang supaya puasa orang mantap sesuai jeung aturanana sesuai jeung dimarentahna yakni diperintahna orang ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Rapihan al-iftar fi Ramadan arba'atu anwan. Buka dina bulan Ramadan aya 4 macam. Hiji aya nu wajib bukana teu meunang teu buka kudu buka bae. Hiji jelema nu haid, jelema nu nipas. Lamun awewe puasa jam 12 berang berbaik keluar getih wajib buka. Teu meunang diteruskeun puasa. Wajib buka. Teu meunang we terus puasa teu meunang wajib buka. Bulan Ramadan ngalahirkeun wajib buka. Jadi nomor kedua aya anu meunang doang puasa, anu meunang buka jaizun meunang doang kama fil musafir. Jelema berangkat ke Bandung sakadar jaiz. Ka Surabaya jaiz. Sangkilang ka Arab ge ka ditu ka Arab meunang buka cenah moal buka masalah sakadar wenang hungkul. Kitu kene nu gering tapi kuat ieu teh lamun diteruskeun mah puasa aya kemenangan ruso jelema kurang sehat buka puasana teu naon ada terus bae lah masalah dikira-kira ku sorangan bae aya nu wala teu wajib nu teu meunang teu jaiz mana jelema nu edan kumaha nu edan bae teh mah nu edan ieu aya
anu haram kaman akhara qada Ramadan mata makuni hatta dhaqal waktu anu jelema boga qadaaneun 2 poe di bulan Ramadan nu itu eta teh datang ka Ramadan nu ieu bahaya mun can ka qadaan sebab hadis Kangjeng Nabi aya anu nganyatakeun sanajan dhaif andai kata Ramadan itu can ka qadaan datang ka Ramadan nu ieu ta eta teh kudu dibayarna sapoena teh eta hadara 1000 poe ku gede-gedena dosa ngengke-engkekeun qada teh eta bahaya jasa 1000 ya Allah ya Rabbi di hadis lain sanajan dhaif teu kudu dibacakeun ku hadisna tinggal libe dina syarah irsyad ta eta teh aya anu nganyatakeun sapoe kuduna mayarna 30 poe ku gede-gedena dosa ngengke-engke puasa ngengke-engke ke puasa teh gede jasa tah dosana aya deui nu urang mah kuari di mazhab urang nu boga qadaaneun taun kamari kuari encan ka qadaan ku gede-gedena ganjaen non dosana tetep bae ari qadaana mah hiji dan bayar fidyah mun 2 tahun tetap qadaana mah siji bae fidyahna bae nu ningkat 2 selanjutnya ngan tetep bae ancaman Kangjeng Nabi ku ngengke-ngengkena ieu lah anu bakal diproses engke jaga di yaumul kiamah ulah ngengke andai kata aya jelema keur puasa qada waktuna deui tanggal 28 Syaban nyana qada tanggal 29 nyana jang qada ta eta teh isukna kemudian tanggal 1 Ramadan deui waktu haram sama bukana sebab pun buka deui waktu teu menang tah wal fidyatu wa iqam non gitu aja mulifar arbaatun dan mayazamu fil qada wal fidyah wajib qada jeung fidyah 2 hiji al iftar li khaufin ala ghairihi buka lantaran ngarempanan batur eta mah nya wajib qada nya wajib fidyah aya awewe boga anak leutik nyusuan duh ieu teh karunya jasa lamun manehanana ieu puasa bae anak besi korban mangkaning rada kurang sehat anak teh meureunanan palaleun lah ieu mah demi anak dek nyusuan bae munang teh pas kitu ngan engkena nya wajib qada nya wajib fidyah tak pas kitu atawa nu reuneuh demi anak ieu di dieu lamun puasa pan karunya besi teh sehat kaluarna moal puasa awewe reuneuh moal puasa ente naon ngan engkena wajib qada wajib iya asani ali termata kira qada imkani atayati Ramadan awasani ay mayazamu fil qada dunal fidyah hiji mah qada doang teu kudu fidyah saha wa yasuru bayi maka mugban aleh jelema anu mugban aleh ayan eta mah nya wajib qada teu kudu fidyah ke di mana cager engke jaga Salifah mayazamu fil fidyah dunal qada wajib fidyah teu kudu qada saha syaihun kabirun aki-aki umur 90 tahun geus kuat lempang-lempang acan tapi aya lelempangan mah hayang we lempang teu kuat tapi lamun anakna teh mamana milu aing aki-aki teh kok kitu tolol mun da anak mandek lempang nyetar mobilnya nah yang milu tapi ai lempang mah geus teu kuateun puasa geus teu kuateun ai dahar mah gembul dikitu aki-aki jeung nini leuwih parah malah nini mah eta teh teu naon nyana teu puasa sapoe mayar fidyah saliter sapoe mayar fidyah saliter nah ieu nu dipermasalakeun dina ayat nu kamari ku urang diaji teh takjilna kumaha takjilul fidyah geus bae dibayar sakaligus belah 30 poin ya ini kan geus kabeh ka fakir miskin abe unggal poe bebas teu kudu merede cek sawareh ulah cek sawareh mah teu naon sebabna sebab can puguhnya na umurna datang ka 30 poe kementak ulah dibikeun kabeh ge beusi rugi urang merena kumaha mun 10 poe pae nya na 20 poe leuwih teuing eta beusi kitu doang ieu mah keur carita karapihanana dek dihulakeun we masalah dek dituntut bae sapeta datang ka magrib dikeun masalah nah gitulah yang para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah Allah ngalanjutkeun kisah Rasul anu sangat luar biasa nu geus teu asing deui
dibuat dina Al-Qur'anul Karim diabadikeun supaya urang nyarah kabeh engke dijadikeun itibar urang ulah seperti kaum tersebut. Teu asing deui ialah Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Masya Allah. Saat eta aya hiji raja anu sangat biadab, ngaranna raja tersebut Raja Qobus. Cek sakaol ngaranna Walid bin Mus'ib bin Rayyan. Mimitinyana seorang geng-gengan, sok menta duit jago, menta duit gagah di pengkolan-pengkolan ojek. Lantaran lamun ayaan ngaharu-haru kanyana kunyana ditinju langsung. Jelema sarieun kabeh. Mulai pemerasan. Terkenal ngaranna Walid lantaran eueuh anu ngelehkeun naik nyana jadi geng pasar. Di pasar kunyana dipentaan duit anu mere aman nu teu mere sikat dikeluarkeun kunyana. Naiknya nanti pasar kecamatan naik ke kabupaten. Nyanalah jadi geng kabupaten. Dikuasai kunyana berbagai sektor-sektor piduitet, geus mah pasar, di kota, parkir dan lain sebagainya. Tetap kudu kunyana nu nyekelna. Lamun aya nu ngalawan, tampilin kunyana, babaskeun paehan. Wih, Walid diberi kegagahan anu luar biasa. Naiknya ke metropolitan. Tantangan kunyana geng-geng kota. Mun kiwari mah Jakarta ditantangan geng-gengna. Saha geng induk, ayo jeung aing. Saha geng Tanah Abang, ayo jeung aing. Saha geng Tamrin, ayo jeung aing. Saha geng Gajah Mada, ayo jeung aing. Tarung eueuh nu menang jeung nyana kabeh eleh. Yes. Cek nyana hirup kagok atuh mending mehan raja. Kagok hirup kos kieu mah. Langsung kursala gagah jasa aja nama gagah jasa. Raja keur diuk dina kursi kerajaan. Asal aya nyana BKB kan sieun jo terkenal jasa gagahna. Blok ka istana. Wow, nu jaga istana cekel kunyana, tampilin bebaskeun, awas ya, baik. Awas, aing baju ya, maju. Eta raja keur diuk di kursi kerajaan, dicekel huluna, tek diangkat, tampilin jak balang. Balangnya haju diuk. Ye raja. Jadi nyana mah raja teh ngadadak. Jadi pilih hurayat teh mah. Teu aya pemilihan presiden, teu aya pemilihan raja. Geus pokona jeung sorangan bae nya mah sorangan. Geus jadi raja. Atuh bingung ya lemah ge. Geus kubur ka raja cek. Nu wani kanyana. Terkenallah raja tersebut adalah Fir'aun. Gelar Fir'aun mah gelar lamun jadi raja di Mesir ngaranna Fir'aun, lamun jadi raja na di Syria di naon kitu ngaranna Persia Kisra, lamun anu jadi raja na di kitu Kaisar, lamun nu jadi raja na di Yogyakarta ngaranna Hamengkubuwono. Eta gelar Hamengkubuwono 1 2 3 ieu ge Firaun 1 Firaun 2 Firaun 3 Firaun 0 terus. Lamun di Syam itu Namrud eta ge sarua raja Namrud ge eta ge dinasti Namrud 1 Namrud 2 Namrud 3 Kaisar 1 Kaisar 2 Kaisar 3 dinasti.
Kisra 1, Kisra 2, Kisra 3, Kisra dinasti Hamengkubuwono 1, Hamengkubuwono dinasti Kesultanan Banten geus eueuh kuari dek dihudangkeun deui dinasti Kesultanan Banten geus disiap Banten akan bangun kembali geus aya rajana sultanna tetapi nyana teu nyahoeun sejarah. Emang Syekh Maulana Hasanuddin teh nyatet persejarahan anak nuku kula didongengkeun jagur bae nu sakitu poharana lapangan Banten teh eta teh aya sejarahna kemudian pintu hek eta aya sejarahna tertulis bagi jelema anu aya keturunan kesultanan aya sejarah dek dahudangkeun kesultanan silahkan tetapi ngabogaan kriteria 10 emang kumaha gitu nu mantap ketika muncul kesultanan Banten teh nu nyaho hanya tertawa silakan baik ngan moal aya kekuatan selama teu boga kriteria 10 tertulis Syekh Maulana Hasanuddin di dinya emang kumaha gitu jeuh parang sana asal boga tu bagus baik parang sana asal boga keturunan baik parang sana dareul atuh teu asal horeng ngebogaan kriteria arahna ka mana ieu teh kesultanan teh di samping ngabogaan turunan teh kudu nu kumaha tercatat Syekh Maulana Hasanuddin mentak muncul dek aya kesultanan pek bae deulekeun sabaraha bulan sabaraha minggu wajar boga kahayang ngaranna ge boga turunan tetapi nyana ieu teu inget kana wasiat kos urang guari geus teu inget kana wasiat Bung Karno ngabogaan wasiat bukuna ge sakieu kadelna sa Indonesia cuma aya 5 bukuna sa Indonesia eta mah geus teu dicetak deui ayana kuari kula nyaho ayana mun di Jakarta di saha lamun di kitu Jawa Timur di saha lamun kitu di mana ngaranna di Padang di saha nyaho cenah so amat aing lain so aing nyaho nu mantap ieu kuari teh geus kaluar tina wasiat Bung Karno deulekeun bae asal kaluar ti wasiat Bung Karno anak tinggal anak emang Megawati teu nyahoan wasiat nyahoan ngan geus mengabaikan aya di nyana kitabna hiji di keturunannya aya di keturunan Bung Hatta aya di keturunan kitu Batak hiji aya aja cenah kiai boga teh naon tuh sia nanya aing aya sejarah atuh mantak dongeng-dongeng Indonesia aya kabeh di dinya wasiat Bung Karno aya kabeh melenceng tina wasiat deulekeun Indonesia mah bakal jadi super smart teh bakal deulekeun ke bakal tunduk kabeh ka Indonesia lain lalaga kuari bae geus jadi percontohan dunia Indonesia kuari geus jadi percontohan dunia Inggris geus bertanya geus puguh Amerika sanajan nyana menjajah urang secara ekonomi jeung politik tapi dalam hatina bertanya-tanya geus sabaraha kali deuk dihancurkeun Indonesia deuk sabaraha kali diributkeun diadukeun organisasi geus sabaraha kali kiai jeung kiai diadukeun geus sabaraha kali Amerika teh lain lalagaan supaya diurang kacau tapi teu kacau bae aya naon di Indonesia ye perang sana aya keneh aki-aki anu sok nyana datang ka istana menjelma secara tiba-tiba aya keneh aki-aki kadang-kadang menjelma secara tiba-tiba di kitu keraton Cipanas istana Cipanas kadang-kadang nyana di DPR nu mantap di DPR kanyararahoan bae ge nanaon ge eta geus dirahasia-rahasiakeun ge tetep bae kanyahoan muncul siapa sih kakek-kakek itu ya sebetulnya siapa sih kadang-kadang nyana ka dieu ieu ka dieu sehingga deh bisa aya aki-aki di dieu
Jadi kesimpulan nama baheula teh aya raja anu gelarna di Mesir teh Raja Firaun. Anu kebenaran raja tersebut teh can nyorang muriang saumur-umur. Boro-boro muriang darah tinggi, kencing manis sales mak can nyorang. Harta Allah nyin jelema kos kitu Allah. Wah raja sa. Sales banyak nama kanu sales mah teh gergeteun. Sebab aing mah can nyorang sales mah teh batuk can nyorang batuk. Urang mah pan ieu ku ari serak can cager-cager pan ieu ku ari serak. Nya nama Firaun teh serak-serak. Batuk henteu sales mah henteu darah tinggi henteu. Lamun aya jelema nyaritakeun aduh cenah hese kieu seuri nya nama. Kieu bae hese cek. Kieu bae wer atuh cek eta. Eta Firaun teh nyorang gering nya nama. Masyaallah. Walam yara makruhan qattu. Can pernah salila hirupnya na umurna nyana 620 tahun. Walam yara makruhan qattu can pernah nyana dibere kateugena nu ngaran pusing, nu ngaran muriang, nu ngaran beban, can urang sama sekali. Masyaallah, masyaallah, masyaallah. Walau kana sallallahu fitil kalmarju'u yaum ahima lailah wajad lebda'arubya andai kata nyana sakali be pernah ngarasa lapar atau sakali be pernah ngarasa panas atau sakali be pernah kategenah niscaya nyana moal ngaku pangeran kulantaran teu pernah kategenah di dirina teu pernah gering maka timbullah nyana pengakuan ti dirina bahwa Tuhan itu adalah saya. Jadi nyana raja ngaku pangeran Firaun. Firaun anu berhadapan jeung Kangjeng Nabi Musa, Firaun dinasti kedua Ramses II. Nah, ieu teu dicaritakeun ti lahirna Kangjeng Nabi Musa ke dihareup carita anu leuwih panjang mah dihareup nyaritakeun mimiti terjadi na Firaun, mimiti terjadi na Kangjeng Nabi Musa, dibalangkeun na Kangjeng Nabi Musa ku indungna ke dihareup ieu badeuk nyaritakeun kabangkawarahan umat anu diutus Rasulna teu percaya ka Rasulna termasuk umat Kangjeng Nabi Musa alaihis. Tah ieu nyaritakeun kabangkawarahan umat nu teu nurut sebab ku ari di deuleu masyarakatna buang kawarahan sarua. Jadi diakurkeun bari umat bangkawarah dongeng umat bangkawarah nu baheula. Ieu aya kesamaan saeutik. Ke Kangjeng Nabi Musa diutus ku Gusti Allah. Ari engke urusan lahir nama Kangjeng Nabi Musa teh ti negeri Madian. Kemudian Kangjeng Nabi Musa teh lantaran di zaman Firaun jahat bakalna dibalangkeun ku indungna ka Bengawan Nil, maka Kangjeng Nabi Musa teh dipulung ku istana Raja Firaun ku pamajikan Firaun. Jadi Kangjeng Nabi Musa teh dirorok diurus di lingkungan kerajaan anu pinuh ku dukun-dukun di kerajaan eta teh. Salah setik dukun ongkoh pangeran tapi butuh dukun. Namun dipikir gua blon eta Firaun blon. Pangeran tapi perlu dukun. Sekeliling bungkiangnya nanti istana na dipinuhan ku dukun-dukun, maka Kangjeng Nabi Musa teh dirorok diurus di lingkungan istana Firaun anu ngaku pangeran tur sekelilingna dukun-dukun. Jadi Kangjeng Nabi Musa teh terus gede di lingkungan pangeran Firaun nu buang kawarah, di lingkungan jelema nu teu nyahoan ka Allah, diais ku para dukun, diais ku para ponggawa, diajak la ulin heureuy-heureuy ku jelema anti Allah.
maha kawasa Allah, tapi ternyata Allah ngasupkeun hikmah ka Kangjeng Nabi Musa ka jero hatena. Di samping ilmu jeung hikmah diangkat jadi nabi, bahkan diangkat jadi rasul. Maha kawasa Allah. Lamun urang nyaritakeun kakawasaan Allah, anak Kangjeng Nabi Nuh mak geuningan teu iman, pamajikan Kangjeng Nabi Lut mak geuning teu iman ka salakina. Masyaallah. Bapak Kangjeng Nabi Ibrahim geuning teu iman ka Kangjeng Nabi Ibrahim. Mamang Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi anu agung, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam geuning teu iman ka Kangjeng Nabi urang. Ya Allah ya Rabb, eta kakawasaan Allah. Ketika Allah nangtungkeun seorang nabi, seorang rasul, maha kawasa Allah hirup di tengah-tengah lingkungan anti Allah, di tengah-tengah lingkungan dukun-dukun anu anti Allah, di tengah lingkungan rusak anti Allah. Allah ngasupkeun ilmu jeung hikmah ka jero hate Kangjeng Nabi Musa. Pinter eueuh guruan, jago guruan Kangjeng Nabi Musa. Gede Kangjeng Nabi Musa, pandanganna geus lain. Di jero benak hati Kangjeng Nabi Musa hiji pangerto Allah. Masya Allah kan. Kebenaran harita teh di Mesir, berarti Kangjeng Nabi Musa malain orang Mesir ngan dirorok di Mesir. Lahir Kangjeng Nabi Musa di Madian, Yordania. Dialungkeun Kangjeng Nabi Musa ke Bengawan Nil, berarti dirorok ku Raja Fir'aun. Geus Kangjeng Nabi Musa lain orang Mesir ngan tumbuh gede di Mesir di lingkungan bangsawan. Tidinya Kangjeng Nabi Musa teh kaistimewaanna hiji boga kanyaho tanpa guru, nomor kedua boga kaulinan tanpa guru. Urang mah kuari boga besi mun ditanyakeun aya guruna di Jakarta. Urang kuari lamun boga ditanyakeun aya pencaci karet, ieu ge aya guruna di Bandung. Lamun urang nyaritakeun ieu penca naon ieu? Ieu penca kalong, kalong naon? Kalong hiber. Di mana ya? Di guru di Bandung kan Pak. Maksudnya kalau hiber kumaha? Lamun digesentak gegeran lompat. Lamun digetak gegeran lompat disebut permainan kalong hiber. Tah ieu. Aya deui Bogor, Cimande. Aya jelema belajar Cimande, aya guruan berarti. Mentak ulah coba-coba sia. Aing ulah coba-coba. Emang naon? Aing kebal di Bogor. Kebal naon? Dagang salak aing di Bogor. Itu teh hebat. Tapi Kangjeng Nabi Musa Masya Allah dibuktikan ku Gusti Allah yang sebagai tanda bukti kehebatan Kangjeng Nabi Musa alaihissalam. Di samping nyaho karena urusan isu pageto minggu hareup dan lain sebagainya, Kangjeng Nabi Musa diberi ilmu kos itu teh lantaran tandinganana dukun, disesuaikan dengan Gusti Allah. Lamun Kangjeng Nabi urang diberi Al-Quranul Karim tandinganana ahli syair, ahli nembang, ahli nyanyi. Wah, urang Arab lamun geus berpuisi Masya Allah pohara jasa. Urang Arab lamun geus berpuisi mantap inna minasyiri la sihra, inna minal kalam la sihra. Eta bahasa Kangjeng Nabi. Sihir, kalam bahasa akan menyihir manusia. Sihir akan menyihir manusia. Sabaraha jelema anu kuari urang mun ngadengekeun Oma Irama terlena. Ya Allah, jelema aya nu kabungbulengan ku lagu Oma Irama. Baheula meme Oma Irama aya nu hebat deui Mas Habi, aya deui baheula Mus Mulyadi, aya deui baheula teh Mansur S malodar tancan teh si jelema. Eta kan jago-jago sihir teh. Kebelah dia na aya Elvi Sukayasi, kebelah dia na aya Rita, kebelah dia na aya Epi Tamala, kebelah dia na aya saha coba aing teh nyaho. Sieun nyaho. Tuh. Yang inul cek nya teh. Emang geus kolot-kolot keblon teh mah jelema. Nah, eta kan pesihir. Urang terlena kan. Beuh lamun urang ngadengekeun sairna ieu mah sair Oma Irama jago jasa. Lain lalagan diakui, lain diakui di Indonesia, dunia mengakui. India mengakui terhadap syair Oma Irama, Amerika mengakui terhadap syair Oma Irama.
Diakuilah kehebatan syair Rhoma Irama ketika begadang. Emang di Amerika teu mere hadiah ke Rhoma Irama, mere hadiah. Ketika lagu begadang, Masya Allah, Amerika mere hadiah ke Amerika. Hebat Eka Rhoma Irama, hebat jasa. Begadang jangan begadang, itu hebat. Ieu keur cari itu sairna, sair. Kabelah dieuna, wahara. Mandaknya siap jadi bintang film, siap berperan dan lain sebagainya. Itu geus aya pujian nih sekelilingnya, terutama India memuji terhadap syair-syairna, maksudnya terhadap syair-syairna. Walaupun musik nama waktu eta masih dikecilkan oleh Amerika, oleh India, sebab dianggapnya dangdut itu tidak masuk ke India, tak asup, ke rock tak asup, ke country tak asup. Lain banyak apa gitu teh. Jadi Rhoma Irama syair diakui tapi musik tidak diakui. Itu siapa pentingnya? Nyaona tutitit baik. Kaji teh ilmiahna. Ulah sekedar nyaona ilmiah aya kemunduran mentak tidinya lah nyana belajar melodi. Tidinya belajar melodi gara-gara Amerika nyarita itu musik dangdut Rhoma Irama tidak masuk. Ke India tasub, ke Barat tasub, ke keroncong tasub, country tasub, ngulik nyana, mulailah nyana ngadengungkeun melodi, lain lalagaan. Ketika melodi Rhoma Irama didengungkeun, dipetik, kadenge ku batur, weh, ini menyerupai The Purple. Isa kadar dongeng sih masih seriana heran aing mah. Aing mah keur dongeng Rhoma Irama. Ini menyerupai musik The Purple. Waduh. Wah luar biasa. Nah kabelah diana diakui dunia. Kunjunganlah nyana ke Jepang, kunjunganlah nyana ke Amerika, ke Inggris, ke India, diakui. Maka Rhoma Irama bogalah gelar Raja Dangdut. Jadi kudu aya asbaburnna. Sia jauh raja bete jauh naon. Payah. Nah, ieu keur carita di zaman Kangjeng Nabi nu mantak diturunkeun Al-Qur'anul Karim mukjizat lantaran orang Arab jago luar biasa, puisinya sangat puitis, bahasana sangat rapih terurai, sehingga di Mekah aya pasar ukado jangan naon eta musabaqah tentang syair tentang bahasa datang ka kuari bahasa orang Indonesia, bahasa umat Kangjeng Nabi Muhammad ciaragona luar biasa, jago bahasa. Engke urang carita Kangjeng Nabi engke. Nu kolot mah wallahu alam nyaho kabur nyonte. Ieu mah carita Kangjeng Nabi Musa alaihis salam lantaran saat eta musuhna Firaun gagah, Kangjeng Nabi Musa digagahkeun. Lantaran saat eta musuhna ieu dukun-dukun, Kangjeng Nabi Musa dibere ilmu sakti mantraguna. Dibuktikan heula lantaran baheula teh di Mesir umat Kangjeng Nabi Yusuf, di saat Kangjeng Nabi Yusuf jadi raja di Mesir, orang-orang Bani Israel teh ngadeukeutan ka Kangjeng Nabi Yusuf, sebab di Palestina, di Israel, di Syria, di mana-mana teh paila. Maka saat eta masyarakat urban digerakkan ku Gusti Allah ka Mesir, sebab Kangjeng Nabi Yusuf teh di samping ganteng-ganteng kasep anu luar biasa, barahan luar biasa. Kangjeng Nabi Yusuf mah kasep, aya di nyana pinter, aya di manehana nabi, aya di manehana rasul, aya di manehana kaya raya, aya di manehana barahan deui beuh. Lamun urang boga pamimpin kos kitu enggas, teu kudu aya pemilihan presiden, jadi presiden saumur hidup. Atuh pan ieu mah kasep, aya pelit merepet dur-dur pet. Aya deui nyana teh teu pelit ngan bereun susah. Non bereun anak. Tah, mantap gula mata. Ingat bae. Ingat keur carita jelema aya baheula nu pelit jasa. Ieu mah dongeng saeutik bae. Aya jelema pelit jasa ieu mah ieu. Ieu mah di Bagdad tapi. Ku pelit-pelitna boro-boro hartana, dosana mun dipentak teu dibikeun. Eta kan pelit jasa berarti kan. Geus panjang dongeng nama ieu mah kacaritakeun manehana teh nyate di imahna
Saenggeus tanya teh kemudian kapan eta haseup sate teh ambalaya keluar bereng-berengan di antara jelema anu susah liwat ka imahna ngambe sate barang ngambe sate eureun heula nyana kieu bebeung ngeunah amat ieu sate beung ngeunah amat ieu sate kabeneran kapangi kudu boga iman nu pelit teh ditewak tewak sia kajen kuku mah kudu bayar lantaran sia ngambe sate aing eta pelit ya sate pelit boro-boro mere ngambe ge teu meunang akhirnya jadi dilaporkeun kanu berwajib nyana geus gideg bae kasus naon sebenarnya diusulkeun kasus ngambe sate kiai kunyana teh ya dititah lamun teu dititah lantaran sugih boga geng manehanana tetep penjara sebab nyana ngambe sate kecuali nyana teh kudu mayar denda 100 dirham 100 dirham uang emas 100 dinar uang emas jelema susah jagan aing kaduhung eureun di dieu boro-boro aing yang mayar 100 dinar budak jagan pugu aing dahar ge dahar isuk sore henteu pamajikan geus carerik bae kakak boga kasus naon ngambe sate kok kitu deui bisa dikae wallahu alam jagan ieu akhirnya kiai jaksa-jaksa terus dek memutuskan permasalahan anak cek sebagian jaksa ieu teh tetep kudu dipenjara kecuali membayar 10 dinar uang emas cek sebagian teu kudu atuh sapira ieu mah pan lain maling lain naon sapira ngambe kerja cek nyana ngambe berarti sebab sate kula nyana bisa ngambe tanya ka nyana siang ngambe tante ngambe ngeunah teu waktu ngambe ngeunah cek nyana maksudna ngeunah seungit heueuh kan lamun teu aya sate aing mah sia moal ngambe sate bener denda 100 dinar wabeh jelema rame gara-gara ngambe ieu kudu mayar 100 dinar ku pelit-pelit dasa jelema aya kiai geus ceramah bae ulah lewat imah dinya bisi ngambe cek nyana ieu ditangkep didenda kajeng liwat kadinya ka imahna liwat tah lamun liwat ka imah nyana haju nincek imah nyana denda neuleuh pager didenda neuleuh pager sia neuleuh pager aing bagus kan denda pahara atau jelema pelit asa tah jadi lamun kadinya teu menang deuleuh kudu kieu bae tah ama satpam mangani lamun teu kieu satpam tangkap denda ieu mah nu dipermasalahkeun teh ieu jelema ieu kan hukum di Bagdad makan ahli hukum ketika adu tarik antara jaksa jeung ulama cek jaksa tetep bae ieu teh kudu ditangkap kecuali kudu dipenjara kecuali nya mayar sakahayang nu boga imah 100 dinar sia boga 100 dinar henteu ieu mah pasang badan cek pamajikanna ceuri minta tulung ka kiai eleh kabeh ku jaksa kiai eleh kabeh ku jaksa kiai eleh jaksana jago jasa karena nyana menikmati cek jaksa karena nyana irungna menikmati ambe sate berarti maling ambe denda 100 dinar kalau tidak bayar penjara wow kabeh geus areleh kiai eleh tinggal hiji deui Abu Nawas pamajikanna jeung anakna kiai kula tugas kunaon salaki dek di penjara kasus naon cek Abu Nawas kasus ngambe sate seri Abu Nawas nah ini makanan gua cek kalau kasus begini udah sini serahin dah cek Abu Nawas aing kasus-kasus biasa mah teresep cek ya kasus ieu bagian lain cek Abu Nawas di mana ku ari di sidang can anggeus kiai kumaha kiai eleh kabeh ku jaksa nah sia mantap cek Abu Nawas ieu tandingan aing cek ya guys tenang datang Abu Nawas adanya baik make salana komprang sebelah lain udang gua ada jasa Abu Nawas make sorban itu bisa ditanya ku sasaha jangan ada melihat tidak boleh melihat saya sebab kalau jaksa melihat saya ntar saya kenakan denda jaksa geus tungkul bae kieu jago Abu Nawas
nusugih na aya. Kamu lihat saya. Kamu mengkasuskan orang yang cuma sekedar menghisap bau sate. Sementara saya pakaian seperti ini, kostum yang berbeda dengan yang lain. Nah, sekarang kamu melihat saya denda. Oh, Gus kacau, Gus. Di kejaksaan dia masih didenda ieu mah sana. Abu Nawas dilawan itu. Tetapi bukan itu, cek Abu Nawas. Urusan memandang kula, guys, kula mah barahan eueuh masalah. Sadaekna neuleuh aing cek ieu. Sadaekna geus kumaha geus? Sia neuk menilai aing kumaha geus sadaekna, aing mah barahan. Oh, kumaha geus sabodo. Teu aing mah teu kumaha. Ambeun kelek aing barah. Teu kudu didenda aing cek. Nah, mari kita kembali ke kasus. Jaksa, jangan tunduk saja. Tanggal. Jaksa siun untuk Abu Nawas. Jaksa siun. Udah asa wali atuh Abu Nawas mung kumaha gitu Abu Nawas. Abu Nawas eta wali berharisbanyana. Jadi lelecehan sodah dilembur ku budak leutik sebab wali Allah mah embung hehebatan, embung memulyaan, embung lamun digariung teh Al Mukarram Kiai Haji Fudhali embung gitu-gitu. Al Alim Al Allama Kiai Haji Supendi. Hayang dimang Abu Nawas dan nama lamun dibuya-buya teh nya membung ulah sok dibuya-buya mamang bae cek nya iring-iringan yang budak leutik bae nya nama mata disebut Abu Nawas padahal wali. Nah, kembali ke kasus. Begitu kembali ke kasus, coba jelaskan naon terjadi. Cak anu sugih teh ya ieu jelema liwat ka imah kula sementara kula keur nyate haju eta sate teh bereng-berengan angina ambeuna nyana lain hayu bae liwat endahan cicing ngambean ambe sate kula berarti kan nyana maling ambe sate. Nah ieu mah kieu bae lamun manehanana bisa ngaluarkeun dendaan 100 dinar selamat lamun teu penjara eta permasalahan lamun nyana liwat bae mah teu eureun masalah berarti kan eureun menikmati bagus. Cek Abu Nawas kumaha jaksa? Betul hukum yang terjadi seperti itu. Sebab itu adalah termasuk gosok. Boy hebat atuh. Ya oke. Guys. Ditanya yang bersangkutan, boga sia 100 dinar. Atuh itu mama kana. Boro-boro 100 dinar kula mah isuk dahar sore henteu tenang. Aya di mama. Mama anu bakal mangmayarkeun. 100 keluar. Hitung jaksa dihitung jaksa 1 2 3 4 5 bener ya udah 100 dinar ada kan dia kan ya kasus ieu supaya tegas selesaikan kuari kene kaula dek bayar mang mayarkeun si miskin didenda-dendaan 100 dinar kula nu mang mayarkeun diuk nu sugih di dinya jaksa saksian ya duit 100 dinar dek dibayar dendaan kanu sugih nu pelit teh. Maka cara membayarna duit tersebut dek dialungkeun ka luhur. Breng geus beres dikumpulkeun deui. Kadenge eta duit. Kadenge. Nah, eta lah bayaran maneh. Lantaran ieu ge teu ngadahar ngan ngambe doang. Nah, didenda 100 dinar, duit 100 dinar dibalangkeun ka luhur. Kadenge kan eta lah bayaranana. Selesai permasalahan. Eta jaksa gideg bener. Atuh Abu Nawas dilawan. Balik sia. Balik. Awas jaksa. Lamun main teh cantik awas bisa jaksa nu ngubrus ya. Tidak, udah itu udah terbayar. Dengan suara 100 dinar itu sudah terbayar. Yes bagus. Tinggal nusugi bae bener oge sakenanya. Nyana ngambean aing ngadeng geus beres. Aing dongeng Firaun teh jadi ya. Raja Firaun teh Raja Ramses II nu berhadapan jeung Kangjeng Nabi Musa
baheula 400 tahun katukang Kangjeng Nabi Yusuf nu jadi raja saat eta dibere paila anu luar biasa ti Syria, Syam, ti Turki, ti Yaman, Yordania, termasuk Bani Israel dararatang ka Mesir lantaran terkenal Kangjeng Nabi Yusuf teh hiji raja dijadikeun raja teh nya nabinya rasulnya kasepnya sugihnya barahan. Maka sisa-sisa orang Bani Israel di Mesir teh atuh loba nu lain penduduk asli Mesir, urang Bani Israel loba di Mesir baheula turunan waktu zaman Kangjeng Nabi Yusuf alaihis. Ketika Kangjeng Nabi Yusuf wafat di Mesir, kancolah masyarakat teh terus kebelah dina makin rusak 400 tahun timbul Kangjeng Nabi Musa alaihissalam nu jadi raja keur mejina bebengisna adalah Raja Firaun Ramses II. Firaun ilah Walid bin Mus'ib bin Rayyan. Jadi kacaritakeun Gusti Allah teh maha kawasa jeung maha sagala-galana. Endek nyeun hiji pamimpin anu ditumbuhkeun di lingkungan raja anti Allah, anti agama, anti syariat, bahkan dilingkung ku para dukun-dukun anti Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Gusti Allah mere ilmu jeung hikmah ka jero hate Kangjeng Nabi Musa alaihi salam, tumbuh gagah Kangjeng Nabi Musa boga ilmu tanpa guru, boga kagagahan tanpa guru, jagona luar biasa. Terbukti buktikeun heula Kangjeng Nabi Musa kagagahanana kumaha. Satu ketika urang Bani Israel nu aya di Mesir dihina ku kaum Kipti. Asli urang Mesir Kiptiyah Kipti. Sedengkeun ieu mah urang Bani Israel dihina saat eta Fir'aun teh istakhdamahum ngajadikeun budak. Penindasan terhadap rakyat anu sangat mencolok. Kabeh jelema tita sujud, kabeh jelema tita digawe, kabeh jelema kumaha cak tunjuknya na. Lamun nurut ka Firaun aman selamat, teh nurut bodoh. Biadabna luar biasa. Urang Bani Israel aya nu tersisa imanna ka Gusti Allah, nyana teh kadang nurut kadang henteu ka Raja Firaun. Disengserikeun ku kaum Kipti, akhirna eta Bani Israel teh dihina ku kaum Kipti ku asli penduduk. Bahkan manehanana teh endek diusir ku kaum asli Mesir titah ka ditu ka Bani Israel. Nyana teh geus dihina nu luar biasa, di luar kebiasaan. Akhirna lapor ka Kangjeng Nabi Musa. Tuan, enon kula sekedar lapor cakina kumaha kami orang Bani Israel dikucilkeun, ditindas anu luar biasa, digawe kudu teureun bali dijamu mah rada kurang, haju ka dituna tita sujud sementara hate kulakan iman ka Allah cak ribasa Kangjeng Nabi Musa. Saha nu ngahinana tuh cenah jelema nu ieu tangkeun ku Kangjeng Nabi Musa kadeu sia ngahina ka ieu lain ngahina nyana kan orang Bani Israel lain penduduk Mesir kadeu sia tak ditinju sakali doang ku cuma dar ngaguling pae ce cakang jeung aya naonan dieu peureup bisa pae sakali doang nyaho kena nyaho teu gagahna Kangjeng Nabi Musa beuh urang mah kuari hayang gagah teh kudu ngawirid heula hami main sin kopami main sungus ngabudah-budah aya wiridanana moal dibaca ku aing geus direkam pan aing. Mun dibaca ayat eta peutingna sakitu kadeu bau cenah ieu teh ieu dicobana ka batu. Aya batu gede dirinya teunden di luhur, lamun urang geus beres ka wirid eta batu ditinju ku urang. Dai, lamun henteu ajur can jadi berarti. Al-Qur'an lain lalagaan. Udah ngawirid pelet bae ge awewe kuat ke mama samping atuh. Lamun geus dibacakeun ku urang eta pelet. Masyaallah surat Yusuf teh anu geus maklum di kalangan para santri.
batur mah dudukun hikmat santri mah inni raaitu 11 kaukaba wa syamsa wal qamara raaitu asal li na kudu ditendetkeun lamun teu ditendetkeun moal majur tujukan fok sarwiti wah ujianana mun teu mawa samping edannya Pendi mana Pendi ulah sembarangan Al-Qur'an emang kumaha nu mentak lalakon urang kemerdekaan 45 kiai jadi garda terdepan aya catatanana boga ulama emang catatan sangat aya dicatat di dinya Bung Karno saat eta di mana dengan siapa saat eta di mana dengan siapa aya kabeh nu kukura kamari dicaritakeun nya asup penjara aya catatanana mayoritas jeung kiai lamun nyanang tadi nasihatan ku kiai sarua Bung Karno emang kumaha tapi dinasihatan ke maju terus pantang mundur gantungkan cita-citamu wahai Bung Karno di atas langit eta teh menang ti kiai dipidatokeun ku nya wahai bangsa Indonesia kaum muda gantungkan cita-citamu di atas langit eta teh nang ti kiai aya catatanana beuh masyaallah. Nah, Kangjeng Nabi Musa ngajoto sakali doang. Dek. Lepek. Di dalam. Bae. Geus Kangjeng Nabi ditinggalkeun, geus tinggalkeun. Bae da jelawa. Diriung-riunglah hali penduduk di dinya sanggeus teh diriung-riung lapor masyarakat ka Raja Firaun. Tuan Raja aya seorang pribumi anu jadi kesayangan tuan ayo paeh kunaon ditinju ku ku anak tuan anak Musa weh gagah tak budak bisa ninju jadi paeh ulah be ninju aing nya tah tayangan Musa bawa ka dieu ngadu jeung aing cak Firaun aing gelut jeung anak ieu mah dongeng di tengah ya. Ieu mah dongeng di tengah. Engke dongeng nu asli ti awal mah. Pokona kolot mah wallahu a'lam. Ka dieu Musa titah ka dieu. Delut cek aing. Kangjeng Nabi Musa tendek menghadap tetapi kecek Gusti Allah Musa ulah kudu menghadap bapa angkat maneh. Indit maneh ku ari ti Mesir ka Madian. Berangkat munajat Kangjeng Nabi Musa ya Allah ya Rabb aya abdi kudu indit mah abdi padahal abdi teu hayang indit di Mesir sebab abdi boga tugas rek nyelesaikeun Raja Firaun can wayah cek Gusti Allah indit berangkat Kangjeng Nabi Musa ka Madian Mesir Yordan Mesir Palestina Bani Israel nu mentak kula kamari dahar di Aqaba pantai Aqaba ningali ti Aqaba ka ditu Yordan ka dieu Mesir ka dieu Palestina Israel lampuna 3 negara ka deuleu kabeh nu mentak terindah sadunia pantai Aqaba lantaran lain indah nanaona sebab 3 negara ka deuleu kabeh Mesir katingali Yordan katingali Palestina katingali Israel katingali kula kieu neuleuh di dinya malam Jumat eta di Aqaba teh Masya Allah neuleuh ka sisi ka di urang Arab keur bobogohan sararial jasa ieu beureun baheula dimprekeun teh malam Jumat titah maca sholawat bobogohan urang Mesir di Aqaba di ditu ya Allah ya Rabbi ieu keur carita indah jasa inget bae ka Kanjeng Nabi Musa berangkat ka Madian ti Mesir ka Madian berarti ka Yordan nya deket itu deket ge negara jeung negara berangkat Kanjeng Nabi Musa diamankan ku Gusti Allah cak Firaun di mana bae ayana Musa tangkap ulah dikukumakeun aing yang tarung karena kagagahan Musa sebab aing inget janggot aing pernah ditarik ku nyana pernah getian aing janggot aing ditarik ku nyana kuari saatna udah berantem aing jeung Musa Masya Allah iya Quran ngadongengkeun pohara jasa urang tertarik zaman kagagahan Kanjeng Nabi Musa gagah Kanjeng Nabi Musa
jelemana ganteng irungna mancung bukna rada semu ikal kemudian kulitna kemerah-merahan Kangjeng Nabi Musa mah lirikan matana setiap jelema anu henteu tungkul di deuleu ku Kangjeng Nabi Musa selantaran ilmu aya di nyana harisma aya di nyana gagah aya di nyana jelema kabeh lamun dilirik ku nyana tungkul ku Kangjeng Nabi Musa babarang urang kapanggih jeung Musa pasar kemis henteu Musa eta malah nah ieu Kangjeng Nabi Musa berangkat Kangjeng Nabi Musa ke Yordan ke Madian Masya Allah menyeritakan Yordan eta Kangjeng Nabi Syuaib alaihi salam eta maot di Madian eta teh nu bakal jadi mitoha Kangjeng Nabi Musa alaihi salam cek Gusti Allah hai Musa berangkat maneh ka Madian tanpa mawana naon ulah aya anu dipake kadeudeuk jeung kanya anu aya di istana kan keluar Kangjeng Nabi Musa saat eta di istana baju segala rupa-rupa pan di istana berangkat kuari keneh saya aya berberangkat cek Firaun tangan Musa pokona hirup-hirup bawa ka dia tarung jeung aing Allah maha kawasa ti leuletikna ge diamankeun di dinya atuh komo kuari geus gede bisa lulumpatan berangkat Kangjeng Nabi Musa ka Madian ieu teh dek nyaritakeun ala kadar tentang kabangkawarahan umat Kangjeng Nabi Musa nu mentak cek Gusti Allah summa ba'atsna min ba'dihim satuluina kaulan wa agung utus sabada para rasul-rasul tadi diceritakan hiji Kangjeng Nabi Nuh dua Kangjeng Nabi Hud tilu Kangjeng Nabi Saleh opat Kangjeng Nabi Lut lima Kangjeng Nabi Syuaib kawarah umat teu naruti siksa kuari sabada rasul-rasul nu eta teh kaulah ngutus Musa ka Kangjeng Nabi Musa alaihi Kangjeng Nabi Musa diutus ku Gusti Allah teh jadi nabi jadi rasul teh lain tangan kosong bi ayatina mawa ayat 9 ayat mukjizat Kangjeng Nabi Musa 9 nu bakal dicaritakeun ke nah pokoknya minggu-minggu ieu ulah ngabesan rugi bakal nyaritakeun tentang mukjizat Kangjeng Nabi Musa hiji asa pung kedua leungeun anu naon kitu ngaranna mencang nomor katiluna sidunal mujaddabah nomor kaopat dam nomor kalima tufan nomor kagenep jarod nomor katujuh kumal nomor kadelapan tipta bangkong nomor kesembilan tamsu ieu nu bakal dicaritakeun runtuyan ayeuna mukjizat Kangjeng Nabi Musa anu bakal ditembongkeun ka umatna coba umatna percaya henteu dari nembongkeun mukjizat Kangjeng Nabi Musa percaya apa henteu si umatna masyaallah Kangjeng Nabi Musa teh diberi ayat ku Gusti Allah 9 titah ngadatangan ila fir'aun wa mala'i ka raja Firaun anu bangkawarahan nu saat eta nyana biadabna luar biasa ka jelema teh ngajadikeun hadam ngajadikeun budak nindes sadaek-daek sebab dirina geus mengakui jadi presiden lain sakadar presiden lain sakadar jadi raja pangeran ditembongkeun ku Gusti Allah mukjizat-mukjizatna langsung ka Firaun langsung ka umatna tapi geuningan pi bakaleunana eta umat sakitu nembong sakitu neuleuh sakitu jelas nyaksian kana mukjizat Kangjeng Nabi Musa wallahu biha zalim teu percaya